Astagfirullahaladzim. 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 Bul kukus kaluhur kanu mayungan kahandap anu ngamparan kagigir kanu ngaping berang jeung peuting berang jeung bul kukus menung kamanggung nada papayung kadewata nada maaf kapo haji nada widi nyak uring bade diajar ngidung yang ngidung cerita pantun ngaguara cerita lana rasa milawang kancana nu hayang dia lakonkeun luluru tujuh ngabandung kadalapan ke di sorang salapan heuleut-heuletan 10 raja bantalaan jelag dibukakeun cupu manik astagina kapena kuno ngaliwat kuno rancagena hate dibuka kuno bujangga ana dibuka patingah halang dibuka patingah dalem boh bilih narajang alas palias nurus narutus palias narajang alas kula nyangakeun ieu pangbakti kasakur para karuhun kasakur para raja nu kacatur tina galur nu kakocapna carita bilih salah ngadongengna bilih salah nyaritana teu cocok jeung sanyana kula nedap pangampura baheula beh ditueun baheula ti aki pinah ka bapa ti bapa pinah ka anak ti anak pinah ka incu kitu jeung kitu wae tug dugi ka kiwari nada agungnya para lun nya para disusurup sangkan payus dipapae sangkan beres dirembeuy ku basa heureuy diselapan ku siloka paslang jadi carita sangkan raja pamunah munah lampah paripola munah gawe parigawe munah ucap pariucap munah kayu munah batu laut biru tibeh kidul nganti lemah laut kayas tibeh wetan nganti lemah kapunah ku raja pamunah dosa gede jadi leutik dosa leutik jadi leungit sirna rasa datna sampurna tunggal umatna Muhammad jenenganna jurig nu aya dina diri masing-masing gara nyingkir setan nu aya dina raga masing-masing gara nyingkah cenah jampe kabasmi ku raja aheng raja Kanjeng Rasulullah Jibril nu ngalebur nu ngilangkeun Nabi Adam panyakit sakabeh leungit kapegat ku malaikat ku dulur kaula kabeh ki daruna ki daruni rejeng nyigedeng lodaya sarta panyakit nu ayeuna
ulah jail kaniaya ka umat Nabi Muhammad sabab naon tangtu manusia mah kaliputan ku hyang manon. Ka Gusti nu maha suci Gusti pamuntangan berang Gusti pamuntangan peti sajatining pati hurip sajatining kalanggengan sajatining kalanggengan pun sapun awignam astu paralun kabudaraon karumuon kakarun kula amit sejamepe sejak ngalak ngundur tineng panasaran rek ngahudang kabudaya pun sapun tasakur dulur nu sarasa jeung sasukma utamana Tatar Sunda Jembarna Galuh Papua tamperkeun saripatina tanjeurkeun aweuh hanana tanjeurkeun aweuh hanana nyungsi harti Siliwangi nu nyamuni dina wanci nu miaksa dina raga dina ragawa Siliwangi nu kiwari Siliwangi nu pikari mugia panjang apun jual hidung Kanjeng Rasulullah Abu Bakar nu kiwin kitih payun bagena Umar nya Usman nu ti tengen teh nya Ali anu ti kiwa Gusti Rasul di tengahna ti luhur Gusti yang agung pancer jati
ning manusia Ari Muhammad sajati eta jatining manusia nu mulia salalawasna ti samemeh aya dunya awang-awang uwung-uwung bumi langit can ngajadi sawarga katut naraka uga sadaya tacan aya nu aya nyataya sanesnya alif irupana Nur Muhammad nusanyana ya isu nu jadi nyata karena deget kekarasa ku kerasa pangawasana rahayu kagungan nu maha agung walagri kersani Gusti rahayu kagungan nu maha agung walagri kersaning Gusti nu maha suci naon atuh nu rek disombongkeun ku manusia kiwari di alam dunya sedangkeun pangarti titipan ti Gusti pangabisa titipan ti nu maha kawasa urang teu ngaboga-boga ngan ukur di bandaan jampe pisang-pisang mangayi nada agung panunuhun nada panjang pangampura kasakur nu aya di payun jemarna kasadayana atuh kula luput nyuhunkeun di maklum lepat nyuhunkeun di hampura karek calegnya lemekan kedal ucapnya nyarita lalame ki juru pantun margi aya pantun mah kuratu moal katimu ku pandita moal kabuka ku resi moal kasungsi iwal kacatur ku juru pantun tapi pantun kantun saur kecap ayat di baheula pantun mah teu aya coretanana karek calegnya lemekan kedal ucapnya nyarita lalame ki juru pantun kacapi kayu dawolong kuluwung diangken tangtung hartosna inang diangken badan kawat diangken urat jariji nu ngahijikeun atuh curug pamener saur indung leungeun ngalayetkeun Sri Hurip tunggal jasmani tunggal layet jeung suara mangkana ulah rek pabentur jeung saur ulah rek pabelit jeung biwir sumangga atuh urang kenur papayungkeun siloka hudang wayangkeun nagri kariung ku gunung nagara kasimpai ku lemah lembahna dengdek ngaler ngayapak alun-alunna gedong sigrong pajorong-jorong paseban patunjang-tunjang anak bilikna menang nyiksik pamikul menang mingul diseret ku gelas jadi lemeng ku kacau kenteng dicampurkan cana emas suhunan papantol inten tata pakat
Mas inten golondongan ratu dengan tekagungan saha cenah nu kagunganana nyata teu aya lian anu nyakrawati ngabahu dengta teu aya sanes nalika zaman kerajaan Galuh Palih Wetan anu katelahna yang Prabu Dewa Niskala eta yang Prabu Dewa Niskala teh anu kacida sakti mantraguna cuk paribasana lamun ngamukmur kana dicirukeun eta ciruna kana gunung mantak ancur dicirukeun kana jagat mantak bejat dicirukeun ka lautan mantak saat kitu sepuh kapungkur ku sakti-saktina wa sabab naon ari hayang jadi raja teh kapungkur mah kedah ranggaek memeh tandukan atuh ranggaek memeh tandukan beunghar sateu acan ngajabat oge pinuku ilmu jemar ku pangabisa sugih ku pangarati nyata supaya lamun aya musuh anu ngelehkeun prajurit tangtu anjeunna majeng ka payung kitu aya janten raja kapungkur mah tapak beratana luar biasa tatanena subur makmur kemah lipah rakyat didinya kaurus lemurna kata tak desana mugikeun kaum tanina ana melengkung ngepucuk kaumna ngaberes tangka jambena ngajajar pelakalapana ulah cauker majana cumuu pelak kacang keur majana ngajajar pelak honteng keur majana ngajajar ngan benguk nu teu dipelak teh dakwah nu mere binihna ieu Kangjeng dalem anjeunna nyalukan anu janten putra nanyata Raden Pamanarasa mena ka dieu sakedap calikna ka payun sareng ama cenah mena ampun teh ngata bati mangga cenah atuh ama badaya pikir satimbalan naon kieu kasep ama teh selenting bawa ning angin kolepat bawa ning beja di tanah kaler aya nu ngadegeun pasantren anu namina Syekh Hasanuddin Atanapi Syekh Guro coba paluruhku hidup di tanah kaler di basisir mapai kabelah kulon mangke aya pulau Bata tingali ajaran anak lamun sae merenang pasihan sumangan bantosan ti nagara tapi sawalarana lamun radikal tutup wae cenah kasih mangga cenah tu ama gancangna carita ieu Raden Pamanarasa nganggo raksukan cumpang camping kalayan namina digentos janten jaka kekemingan supaya naon teu katohian kurah hayat kitu dina lalampahanana kabat lumampah teu geni Bapak Suta Bapak Suti cepempe kumaha ulah Bapak Suta ala ditiung aku lalang alang teu suka teu sudi hante suka hante sudi dicium ku doma anak jeruk purut sakarinja jeruk purut sakarinja alah jamu air warna yasna camerut
hayang kabujang Alah Aripe Camrut hayang kabujang susu lair tuh karasa hayang teing rujak kereta api hayang teing rujak kereta api alah kapal udara di Bahulung hayang teing ka tukang surabi hanya kagungan dengan geningan mah jampai anu bager sinen subang mah biasa atuh kapayun bayar laguna itu selingan mah kan ai dina pantun teh wa hartosna teh papatah sareng nungtun ai dina rumpaka teh talaaheun eta teh cep empe sapertina pesekeun kieu nya ai mamah cicih papa nyiptakeun lagu teh sareng hartosna oge maknana teh luar biasa geura talaah ku salira munguing jalmi nu iman hirup teu mah hirup cekal goda setan Mang Jimmy hirupna taraka sasar geningan mah hirupna taraka sasar tah kitu salah sahijina lagu teh nya cempe mumuhing jalmi nu iman hirup taraka goda setan hirupna moal kasasar pan kitu saur cek empe teh mapan dina seni mah umanya aya paripaos kieu cek guru teh mah hidup dengan agama akan mudah hidup dengan pendidikan akan terarah hidup dengan seni terasa indah jadi saur cek empe teh mah kedah nyeni nyunda nyantri nyakola bener bager cager pinter pan kitu saur Bapak Ustad oge tapi sabalikna cep upami seni tanpa agama songong blengong sebab naon asa aing pang pinterna tapi lamun nganggo dasar agama ya Allah subhanallah ya ramo nu ngutekeun anak maha mantena suanten anu mantena boga naon atuh urang tah lamun teu make agama seni bakal songong blengong tur lolong kitu ceuk guru ngaji ya oge tapi sawalarna cempe lamun ngaos tanpa lagam jeung tanpa seni muaraos de moal indah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta ge sah ceuk guru ngaji teh tapi lamun nganggo lagam seni bismillahirrahmanirrahim ceuk guru ngaji da mah aing mah bodoh teu bisa naon kitu mudah-mudahan biasa ngalibur kalbu ngabeberah manah urang sadayana panginten alhamdulillah ihtisol teh nyambung anu masih gana hadir tanapi anu nemeng hadir mah ikut tanya jawab da tugasna ge nanti urang ngadongeng ieu mah dina judulna Raden Pamanarasa versi budayawan Subang hampura kasinir kudu wayahna malah mandar ieu pantun aya pulunganeuna napikeun budak ngora ayeuna anu ampir poho kana seni tradisina nu akhirna seni dengan dimumule nu urang diculkeun nu akhirna cul dog tinggal igal itu panginten wanya kasauran nu neme Pak Ustad diutarakeun teh janten ari seni mah keur papaes hirupna atrapi kahirupan gitu hakikatna mah tetep dat nu maha kawasa panginten kitu wah
salajengna ieu Raden pamanah rasa diutus kudu jadi ratu diparentah kudu jadi raja nya anjeunna didinya hayang jadi raja teh hiji nyata kudu ulasan asihan dedehan ka masyarakat ngatur lembur ngolah nata nagara kudu bener nya anjeunna tatapak berata di hiji leuweung ngan eta leuweung teh cenah jangpe leuweung luang limu leuweung gonggong sima gonggong nyata maung tutul na ngegerung didinya macana pada arenan cek paribasana nanging Raden pamanah rasa ngaliwat kadinya juri gepating jarari setan pating karocea ku pamorna jeung paripola elmuna sedengkeun eta teh leuweung gonggong sima gonggong tong boroning manusia anu liwat ka eta leuweung dalah manuk ngaliwat ka luhureun eta leuweung ceuk nu bohong teh mah ngagubrag saharita atuh saking ku sanget-sanget eta leuweung juru pantun liwat ka eta leuweung ngadadak hayang kopi cappuccino heureuy mah didinya anjeunna cek beja tarung patutunggalannya eta jeung maung bodas di nagara kajina nu akhirna maung bodasnya eta taluk-tuluk ajrih aing canu mungkuk haram dempak kudu ngaganggu turunan tigaluh pakuan kitu cenah jampe nu akhirna Raden pamanah rasa ngagem ilmu macan bodas sakembarang langsung anjeunna tatapa nyaeta dileuwih sifat tahunan malah manar bukana oge sepuh kapungkur mah buah loa buah malaka harendong jeung sajabana dina sabetik ngalalana eta anjeunna tapa 40 poe 40 peuting nu akhirna kenging cenah wangsit yen di tanah Kaler aya bener pisan nu ngadegeun pasantren nyata Syekh Kuro guru besar ulama besar disarengan ku muridna Nyimas Dewi Mantria sareng Nyimas Kubang Kancana nalika harita mah teu acan subang larang Kubang Kancana ningrum kitu saur ieu guru pantun kapungkur didinya lajeng wae Raden pamanah rasa satosna tapak berata anjeunna kebat ka tanah Kaler di tanah Kaler masih seueur pisan nalayan jadi dinya anjeunna ngiring aub anclub sareng nalayan ngabantosan sagala rupana kitu dina panyariosanana nak lampah eta urang nyarioskeun kaayaan di lebet pasantren Syekh Kuro anu nuju seueur pisan tong boro ning di lebet nagara di luar negara seueur anu mas kula oge cenah sami Nyimas Dewi Mantria mairang didinya gelis ieu amat teh pongi kamari teh nyimpen kadatangannya eta ku kerajaan Digaluh nanging duka leres duka henteu cenah nu ieu nguningakeun impenanana pangersa Syekh Kuro anu pinuh ku ilmu jemar ku pangabisa sugih ku pangarti paribasana merusak durung winara apal kana kajadian anu bakal kaserang kapayuna lain oge atuh guru besar lamun teu apal kana ilmu eta mah cenah jangpe kitu jeung kitu ieu anu geus Nyimas Kubang Kancana
singka dek gelis ilmu anu naon sagarupa dipasihkeun ku ama kahideu ulah dipake songong belengong sabab didikan ti Sunda mah welasan asihan jeung dedehan hiji kedah gaduh sifat leuleus jejer liat tali luhur kandungan lair aisan mun bener-bener anjeun ngaku urang Sunda geus tong boga rasa sirik pidik jail kaniaya ngupat simuat sarta rupa jeung durupa atuh lamun kitu mameurana pikeun urang Sunda nu aslinya tong boga rasa sirik pidiknya kan tenan geulis margi naon pan zaman wastu kencana ge aya ajaranana silih asah silih asih jeung silih asuh kitu dina nguningakeunana ieu pangarsa Syekh Kuro wejanganana anu diurukeun kanu geulis nyimas ku Bang Kancana atuh tuna lampah eta urang nyarioskeun deui anu nuju ngalakon atanapi ngalana ieu Raden pamanah rasa teh anger wae ngangorak sukanana cumpang camping supaya naon teu katohian kurahaya sifatna rek dipoyok-pok rek diledek-pek rek dihina mangga asal ulah kudu kawasa we cenah ka ulama ari ku manusia onaman teu naon atuh ti dieu Raden pamanah rasa terus we anjeunna mapai-mapai basisir sisi pasir nulung kawin kumaha disalajengna kumaha picariosenana Bapak Ustad duh disalajengna Cikuray Gunung Cikuray tempat niis mojang gelis mun paturai hate melang sareng urang dia mun patabi hate nangis tirilik-tik sarajangkrik torolok tok sora lono aya istri nu balantik lempangnya dicentok gitu cenah Bapak RT aya gitu kumaha sadana heula kelik-kelik luhur jati kumaha rasa nu hayang cerik sajeroning ati ngalahan posisi sumur di halama eleuh usum halodo mopo saumur-umur dedeng urang kudunya ah kanu bodoh apa pagahanu eng bodoh madawa urang ranca buaya aya gitu kayak kaping 27 pagitanya urang pikir urang disewu cik atuh pamayungankeun sangkan ulah kahujanan cik atuh panulungankeun sangkan ulah kaedanan para ulun narutus gunung palias narajang alas ingisna merag pasilung kawinnya wadah tutung biritna manusia milari kipayah sacarana nu ngancikna bibirit leuwih urang kampung bau lisung nu torolong bijil ti kolong imahna batu satangtung diwadahan kuhan leuleuh ditihangan kuhan juang betahna di lewak sawene naon cenah pingaranunana sakira-kira Raden pamanah rasa anjeunna tos ampir dubi eta kahiji wawangunan pasantren
tingali di dinya aya anu nuju ngaos. Ai eta teh keur naon cenah paman gagarindengan. Maklum Raden Pamanarasa di dieu anjeunna nembe ngagem Sunda wiwitan anu ajaranana ulasan asihan jeung dedeuhan. Da eta teh cenah Kasep nurutkeun agama Islam mah nuju ngaos ayat suci Al-Qur'an cenah teteh mena. Ai kula hayang apal temenang. Keur peujeul magelis kawanti-wanti. Endahna kamali warna cek paripaosna waosna gula gumantung taarna tejak mentrangan bitisna jantung sajaksi tong borok ning manusia anu nyampak eta bitis nu geulis cempeng sireum laleur jeung rametuk ti soleat mun eunteup kana bitis eta nu geulis ta tukang pantun teh aya bohongna kitu wah bohong dorak sembada wah. Raden Pamanarasa di dieu ngarasa katarik birahi ka pentang asmara. Ayeuna kabayangkeun ku urang raja kaedanan komo urang rahayat geulisna sakumaha eta nyi Mas Kubang Kancana. Jelma pinterna luar biasa, didikan jeung atikanana asak luar biasa. Atuh Raden Pamanarasa enjing-enjing dirinya nyampeurkeun deui. Ieu mah poin-poinna we lamun ditek-tek nepi ka bengek ieu dongeng moal apal tapi moal tamat 40 peuting. Ieu Raden Pamanarasa nyampeurkeun. Tah paman itu geuning aya cenah eta sepuh saha cenah anu ka dieu. Sing horeng pangersa guru besar ulama besar nyata pangersa Syekh Kuro. Sampurasun nu kagungan ilmu rampes aya geuning aya mena. Ari pangersa Syekh Kuro mah apaleun sok sanaos eta Raden Pamanarasa teh ngangoragsukan cumpang camping ngan saukur mesem ieu pangersa Syekh Kuro sabab elmuna urusan durung winara luar biasa lain oge ulama besar lamun teu pinuh ku ilmu jemar ku pangabisa. Keun kaula apa yang teh geuningan putra mahkota keur ngalalana. Tapi keun ku kaula urang ditutupan we heula. Aya pikir saeunaon cenah mena kieu cenah pangersa. Leres kieu teh nu namina pasantren Syekh Kuro. Leres pisan kaula pisan cenah mena. Naon ajaranana ngajarkeun hal-hal kaislaman we cenah samampuna kula. Tah kaula rek tumaros naon atuh cenah penjabaranana artosna Islam teh. Didinya Syekh Kuro nyaeta anjeunna emut ka muridna anu geulis. Keun dijawabna budak ngora minta pertanyaan dijawabna ku budak ngora deui. Geulis cikan ka dieu aya hiji jajaka ieu anu naroskeun tentang ka-Islam. Aya pikir sanaon aman. Aduh eta ku nyariosna kaula meuni sing sarak bulu punuk cenah paman. Tapi tong oge kaula turunan Ratu ti Pakidulan terah menak ti Pajajaran lamun teu bisa ngaboyong ngabandang anu geulis ka nagara kaula. Tah kieu geulis atang teh bade tumaros. Ngan kedah diwalerna ku salira geuningan sanes ku guruna. Sami keneh ku kaula ge pertarosan naon cenah engkang. Kieu geulis satu tanda anjeun geuningan ti dieu ajaranana Islam kaula rek naos naon hartosna anu geulis emut ngagelenyu ai ieu jajaka teh ti mana jeung ngangoragsukan cumpang camping jeung bararauk kieu ai geulis ulah sok ngahina nu
Waduh paralun kasep hampura da budak ngora ieu mah meureun segala togmol. Teu nanaon cenah pangarsa ki guru. Kieu atuh cenah engkang ari Islam teh hiji ajaran anu sampurna. Sae dina akidahna oge ngandung tata nilai anu luar biasa seperti kaguruan kailmuan jeung sajabana ajaran Islam. Didinya Raden pamanah rasa lir kapuka ibunan lir kapas kahujaanan diwaler kunuk gelis ampun teuing tobat teuing paman geni ieu ngawalerna nu saestuna jeung sanyana lamun ajaran ti urang mah meureun sunak buhun kieu meureunna ulasan asihan jeung dedeuhan lamun panjang teu wani neuteuk mun podok teu wani nyambung tah kitu cenah jang pecag heula atuh mangga saeutik we Aduh, luar biasa. Bang Ayi, bagja kulankeun da ieu mah upami dina pantun mah memang kieu gubragna bau